sugan we alus atuh aya biraku dek kereng kod wae. Makau can menang THR ya lah. Sugan we JP aya nama lah biraku dek kerungkad wae. Ningali batur meni asa babari. Nah, di urang nu rungkad we jeung rungkad. Wei. Kenaon deui? Woi. Kenaon reh? Oh iya ngejajar kieu anjir ieu teh naon teh? Siga kasbon lain. Ari maneh hafal teh. Naon? Togel online apa? Togel. Eta judi angka gini apa? Tah kayak aing diajarkeun teh. Emang menguntungkan tuh? Oh, beunghar tah maneh si asli. Asli. Eta nomor ade teh. Kira yuk orang-orang ajar gitu. Oke lah aku macing sok. Oh iya belah ditutup. Ya jadi urang inti nama urang teh boga nomor. Kudu ngarumus urang teh boga opat angka tah lamun misalkan di nomor celana. Eta mah nomor naon weh? Cik kumaha cik? Tah kita tinggal ini ya. Urang boga. Lain kira-kira pi duiteun mah euy. Duit atuh kan urang teh kieu urang teh kan cepet. Tah tinggal. Ieu teh anu bakal dipasangkeun ku urang ayeuna ieu. Bakal jadi duit. Nah, ente mah masang we jadi 1 miliar. Cik. Oh ngaranna ieu teh? Togel. Togel. Kayak lah kurang diajarkan. Perpisan urang mah euy. Tah kieu tinggal ku urang. Ajarkeun tah. Ieu kan kieu. Tah ieu ka dieu kieu. Tah buka ieuna maneh daftar heula we pokona mah ieu. Lain XNXX. Tah teh gede masangna ieu. Tah masangna mah 1000 we bakal menang gede maneh. Itu gitu mah orang yang beunghar da jalan hiji. Bosan aing sengklek terus. Nah gitu. Urang ge ada bosan ningali. Ya menang menta anjir. Urang ge bosan ningali di dinya miskin anjing. Jalan hiji. Mana urang ente mah. Aya ente pernah masang? Menang. Tara. Aku bos ya. Ini satunya orang nyobaan masang. Oh, siap. Oh jadi kira-kira. Ayo tuh nomornya pasang gitu. Bawa tata inget. Oh, nomor celana bisa? Bisa lah kumaha maneh. Sok. Doakeun ya. Doa haula. Doa bisa-bisanya. Urah ya. Bener oge euy. Cek si Awi. Sigana mah tina agama bakal beunghar meureun euy. Aing bosan sengklek terus pamajikan hampir diusir gara-gara gawe sugan meureun tina togel meureun aya lah meureun cair gitu kan. Ngawujud meureun sigana urang beunghar teh. Sugan. Siga nama ieu teh kalau bisa nomor cair ber 10 juta mah kudu beunghar pokona mah. Pokona mah kudu semangat we anjir. Keun duit keur beas oge beulikeun aing mah lah. Naik dik sedap. Manyalakeun buku sedap. Tinggal caireun. Ngaran buku. Tong pat taruh si canak nya beunghar pokona mah tina sok ka dieu canak. Cair we sugana ge masang togel kieu mah. Ih anu mawa buku teh nya. Enggak atuh buku teh. Astagfirullah nah, tata buku teh meni dialungkeun kitu. Ya segera nyangu cik kitu ah. Mau nyahoan naon pamajikan mah. Hiji sakieu mah pasangan sakieu. Terus dikumakeun geus kieu. Nomor naon nya euy? Nomor jam meureunna. Tah 60 jiap tuh sigana mah ya. Sakieu. Pasang. Yuk. Peuting teh ngimpi di unag Nugelo teh 37 tapi 2 deui naon nya naon bool eme ngimpi di unag Nugelo 37 berarti 370 saangka deui. Benar opat bukan
nomor HD pasangan ku aing ya. Dua tujuh. Ah lumayan kedua angka 27. Sudah. Salaki beki dia beki lila beki gelo. Kamari gelo karana ayeuna gelo kajuring togel. Kopi. Kamari teh cair sugan ayeuna malah meureunana soalna urang peuting ngimpi. Teh ngimpi naonnya naon? Ngimpi weh. Su beas beak. Gas Ngimpi beak. beas. Gas beak. Mana lihat tuh neng langsung lain ting kan digerak kapi caireun ieu mah. Kayak meuli beas sakarung gerak cair ieu mah. Diajak ngobrol teh. Dulu ya, pemajikan tuh bisa diurus mah kitu ini teh bah. Bagong lah. Bisa diurus mah, diuruskeun ieu lah. Duitan picaireun ya. Bro. Oi, Jepe. buka tadi. Tiap kali mana sugan boga nomor nu rada hade lah kadi. Aing aya nomor alus lur. Mana Tentina eta teu bawa mae. Anjing, bawa main 27. Anjing. 37 di eta nanti di teman-teman ngimpi di birik nu gelo teh 37 nya lurnya. Tah, ieu tina bawa mae kan bentukna 0. Bieu orang keur ngarumus pas mae nongengan. Juga angka 0 lah berapa orang ketangan tah eta na aya 4 di dieu jadi 3704. Ku ente pasangan 1000 lurnya ieu anu ieu na ya. Nu lamun ente rukad keneh urang aya dukun alus. Amrud ngaranna teh. Di gaplek. Antir atuh jeung ente meureun. Siap. Ente geus pernah cair can we? Encan. Ya geus ada gitu mah lah. Orang masang we kasih bawa sparit. Sparit. Geus lah indit lah. Orang masang togel ya. Aya duit ceban ya anjing ya. Duit ceban bisa kuduan? Bisa, Ya, goceng ya. makasih, oke. Tuh nyokot lah baju Demi nomor. Nama demi kesuksesan yang hakiki. Bener. Ya kata siapa kira-kira itu? Ah, ya tuh siapa? Mana? Ajir. Sudah lain buka gigi. Wah, cinta anjing nomornya. Ayo coba. Parah. Wis bae lah. Sampurasun, Mbah. Apa? Gini tamu rampes sukjang hade aja Mbah. Apa? Sok dari ukula. mending na batu ketang Allah. sok dari hareupeun urang lain ieu teh aya naon ka dieu teh Kieu bah ya teh. Urang duaan teh masang nomor togel. Rungka jeung rungka bah can pernah menang sekali-kali cik atuh bah. Kumaha abi juduaan rek mental nomor jet tuh teh. Sugan abah boga, sugan abah bisa eta ge. Urang teh yang beunghar, Bah. aing make kacamata heula tara bisa ngomong ari teu kacamata mah jadi maneh duaan teh maksud datang ka dieu teh yang minta nomor gitu Ya bah. nah ari sia tuh marenta nomor ka dieu pan dina calana ge dina baju aya nomoran eta we pake riweuh-riweuh Lain nomor celana nomor baju bah.
nomor togel anu bakal jadi duit cik sugana Abah boga. Oh, nomor togel. Lamun menang aya keur aing teu. Kalam cair mah aya keur meuli kacamata mah ngaganti eta nah gitu tah mah gini kan. Naon sia ngaledek kana kacamata aing. Lain ngaledek mah eta tibalik kecamatana. Ieu paingan maneh surat seri wae atuh. Dibalik kacamata aing ngeun ngomong itu tadi atuh. Mun kieu mah anak muda atuh. Sok atuh ari hayang nomor mah. Pangneangeunkeun daun. Urang jampe ku aing. Daun bah hayang nomor. Heuh nomorna tina daun goblok. Oh gitu. Ngomong atuh tadi. Jangan daun. Tuh kieu bah daun teh bah. Iya daun ieu dikumahakeun. Kok diuk heula diuk. Dikumahakeun daun teh. Tangke lamun aing keur maca mantra, urutan heueuh kumaraneh duaan heueuh. Amin, aminan. Kadari hadir cekat baik. Siap, siap. Urutannya Oh, Mau nggak bah? Kumar kali katung, kumbar kali katung, tungalak katung, tunggal katung, tungalak katung, tunggal katung, tim salabin, salabin, abagadabrang, abagadabrang, geura gede geura lumpat, geura gede geura lumpat. Sapa jam teh itu? bawa saya nu hayang nomor teh. Kurang dua. Urang. Iya, Bawa ke mana? bukan mah pemilikan maneh sok pasangan lah. Ah bener aya we. Uy, 40. Tapi kayak lah, kayak lamun hasil tarik kumaha ieu. Tak ieu nomor pasangan ku sari lagi. Kayak lamun geus hasil aing mental heuh. Siap bah. Halo tuh bah. anu bisa Ya, nya. sok. Pami hasil ke di uyu deui abi ka dieu. Kela di Hasilnya besok. kade tong poho. Siap, kalau kita diganti kacamata malah.